Soder merak ngibing sosoderan tina gendengane pun solontongan dia masih tinggi paniatan pilari rida pangeran emut kene kamang mang astra jingga aluh laras pisan nganet aduh coba ceuing menak teu sangka teuing diperinggandani di amarta adalah ibu angkatan perang angkatan udara duh alhamdulillah Gusti nu Maha Agung nepi ka sesek kieu salina
Yuswa 3 tahun setengah menitosa gede kieu. Ieu. Pandecitak dina kawasan teh di muka deui. Nuhun nya emot keneh kamang. Mang Dawala somohon Aden. Ka mana Manggareng? Aya nu nagis eta mah. Iya. Aduh. Mana Paman Arjuna palih ditu kulan ngantos ayeuna teh ieu. Alhamdulillah. Bapak Semar palih ditu tenangkan. Menang pansen ayeuna deuleu. Malas pati kanaga persona. Burung herang mencang luhur gunung sumirat lira cahya bentang horeng kembang tanjung tingarolang bangun lutaya ka tingrang ngadamel naon gayang katebak angin kawasan ngagupayan duh aduh lamun sepisa nyarita janji di pipantang laju pura-pura micinta sulaya tipe nyangka pas ini di pasalya rejeng harati kusengita kembang tanjung diambung
Gatot Kaca kiri katasan Gatot Kaca yang Bima Putra Kang Lumampa ya Rimbi Suta Raden Gatot Kaca Jabang Tutuka sadayana pada mireus tikawit pangawakan swanten oge karupi ngandika tobat dawala boga jago urang mudah-mudahan jaya salalamina atuh nya boga ieu angkatan udara di Amarta alhamdulillah nuhun agan badalungan iya meni seueur eta kakasih tadi duh upami tiasa nulis dicatat genda nya kaula hoyong gerawang su nepangan ibu tapi rek ngarengseukeun lepat sok rega dieu sinaga persona anu keukeuh menta widadari sangkira geus ditotog matana ku kaula sakali alah mang waden waktos dicetrok eta ku orai ku naga komo tuang Rama Paman wa Juragan Arjuna ya ngelepak baru kana teh ngagugulung tuang Rama Pamane mang teh nya wanteu nah da abdi oge agan nah nai leuleus anu taya papadana sami leuleusna basareng abdi angan abdi mah leuleusna can dahar nya eta rak suka naon agan cenah wartosna tuturak ku pakarang kere antakusuma lain kere urang sia teh kemana karep Sinjang Wasunona nya urang mah sinjang sarunge anger pokoknya mah beres tina sagala rupina nepi ka mulus rahayu gemulung salamet ya budak euy tenang kitu taden ieu menta bantuanana we timang sepot mang dawala eta swanten percis tuang Rama atuh dateng maruteng anak merak kukuncungan da uyah matara TS ka Singapura dawala tong ngaheureuikeun eta euy bisi diturutan ku budak teh Gatot Kaca uyah matara TS ka luhur kitu tuh ka Singapura alah bantuan mana ayeuna aki sebar palih ditu dek menta doa restu kaula jauh beletok kata pugu-pugu kumaha ieu teh saha nu teu bungah gara sok kabungah jeung kabagjaan dewek teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa komo warga negara Pringgandani jeung Amarta ngabogaan angkatan udara anu sakitu kokoh jeung kuat marukana teh eta teh selaku dinamisator di negara engkeuna teh purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara tak kual sakitu tangtuna oge meureunnan urang salaku warga masyarakatna perlu ngabantu anu disebut mandunggal teh kemanunggalan sahak jeung kewajiban
luyu jeung ayeuna urang sasat ngagejerak teh di Lanud Sulaiman pokalna kulawarga besar Lanud Sulaiman anu disesepuhan ku Bapak dan Lanud Sulaiman Bapak Kolone PNB Bambang Edi Purwanto nyaeta dina raraga bilang kala TNI Angkatan Udara anu ke-60 Dirgahayu TNI Angkatan Udara nya mudah-mudahan jaya di udara jaya di darat jaya salalamina amin kitu ceuk dek oge marukana bayangkeun lamun urang utang tara rek kumaha nasib urang keur magarepek belah wetan geus beunang ku batur dijieun pangkalan can ayeuna di Papua hayang misahkeun negara separatis teh untung Aceh teu beunang dalamun beunang mah dibelah kaler meureun jadi pangkalan belah wetan pangkalan babari tak urang ti dikepungna teh dieu nya tah dina lebah dieu bangsa urang anu sasatna urang mah di Jawa Barat pan panai Jawa Barat mah Siliwangi mata Gatot Kaca teh ngagerem di dieu meuning di Jawa mah henteu teu ngagerem paling di Jawa mah yoy tadi urang mah Gatot Kaca biba teh tah naon nu ngagerem teh maung tak kitu nya mudah-mudahan urang sararea salaku warga masyarakat sing sadar teh sadar bernagara sadar bermasyarakat sadar beragama ai sadar bernagara da ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dibumulai ku urang hasilna teh pan keur urang-urang keneh nya dina widang keamanan teh pan urang oge boga rasa tanggung jawab salaku warga negara polisi aya siling oge cing jadi polisi di imah teh kumaha teh maksudna heueuh na ari nulakan panto jeung janela rek nitah wae polisi meureun kudu tanggung jawab urang tah nya kitu marukana ulah lalawora deui jadi warga negara homo pemuda-pemudi mepan aya sataun sakali sok aya keun sumpah pemuda sok dipieling naon pangna nepi ka disangakeun ka pemuda apa eta teh tanaga teh anu pasti kene beula kasanteng teh pemuda disebut ge tulang tongong negara cenghar keneh otakna beula kasanteng keneh jadi di mana aya naon-naon negara teh meureun pemuda teh kudu tanggung jawab sararea pek ayeuna aki-aki nu geus tokroh-tokroh da mau bisa perang lamun teh mah aya serangan di luar negara kitu nya nini aki-aki tah pemuda andalan urang sararea teh nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah ekstasi magadon inuman keras na taleler itu matak kade jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teu teler teh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya
ayeuna pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba. Baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe tetep pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepek. Make ikat da urang sunat. Gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae duli teuing nu urang. Lain ulah make pakaian anu lian. Eta we geura pakaian budak awewe gading ning calana merecet geuning. Baju semet bujana teh kadeuleu geuning. Heeh. Sana yeuna PCD pornografi, porno aksi. Wah, dicekok ge aya aturan heueuh. Budak karek SMP oge, tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patut teh. Salah bapakna atuh. Nah, disadiakeun fasilitasna. Nya. Sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS. Poho we kana budaya urang mah geuning euy. Jeung eta investor asing deui anu usaha di urang, padahal kudu adaptasi teh jeung budaya nu aya di urang. Ari ngulu usaha mah di urang, aya ngadon hirup mah di urang, heuh. Kumaha? Heuh atuh dina cangkang-cangkang ciki gambar cepot. Aya oge dina truk ning trenyon gambar aing. Aduh. Dina black kurupuk atuh. Dina cangkang ciki, dina cangkang koaci atuh Gatot Kaca. Dina cangkang ciki pantas gininya Anoman. Itu ieu mah kumaha atuh da Power Ranger keras sakti. Wah. Satria Baja Hitam. Doraemon nya Tinky Winky lalala gitu nih. Aiku kitu nama euy tong bor anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok teh anak aing. Aduh ampun. Ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we. Da kana sunat teh. Bapak makan apa sih? Cing teh peuyeum. Apa itu peyem? Gitu. Nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sih kurang ajar. Aduh. Makan apa Pak? Pakai daun? Katimus. Apa itu katinggang? Gerapek pikir ku silaing. Dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok. Makan apa itu Pak? Cing teh karedok. Apa itu korodok? Wah. Padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana. Heeh. Nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban. Sok ari budaya nu pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa. Moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana. Moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana. Tuh. Urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda. Rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan. Bapak Dan Lanud. Basa dewek tadi datang teh, wilujeng sumping Pak. Aduh, ngeunah pan.
eta teh saling hargaan nya. Sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh ada bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu ulu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar aya ieu mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh kitu karena domba huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba kitu sirah keur urang keneh keur pribadi teh mah duh nu mawi euy dewek teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu alhamdulillah pan ku aya nami eling ka 60 tahun ieu TNI Angkatan Udara anu disponsoran ku jarum coklat jarum nikmat tapi kadewek mah eueuh nu mere jarum aduh jeung itu aksara naon teh teh dina kapal plastik teh mejo hah mejo pamajikan aing kamari can mejo nge atuh tamang ngejo oh tos digentos aduh alhamdulillah nya tepang ieu sareng Bapak Letnan Kolonel Soekarno Bapak Mayor I Made Hartawan Bapak Mayor Juwardi Hidayat Bapak Kapten Samsul Komar sareng ibu-ibu Pia Ardia Garini sanaos bari jeung lungsur banyu tadi banyak ye rezeki teh timika ieu sabaraha juta urang nu bakal untung ku ayana hujan eta ulah boga rasa rugi nya Pak Haji Rahmat sareng si etehna sumping ngintun jeruk nuhun muga-muga cing langkung majeng usahana Pak Lurah Wilson nya hah Pak Lurah Wilson di Jati sangkan urip bade nyalon deui bade naik deui sok aja jadi lurah deui jadi lah nya didukung didoakeun Bapak Kiai Abah Ence alhamdulillah
Pak Enis Patuloh, Pak Lurah Nandan Cilampeni, alhamdulillah. Pak Haji Sidik, mungkin kalau dikirim ke Nuhun ya. Pak Haji Bahro aya, Pak Haji Mustafa ti Cikodeng, Pak Haji Apo, alhamdulillah Nuhun Wilujeng Sumping. Bapak Haji Oro, Ketua HPDKI Kabupaten Bandung, Cisangkan, Sumping. Asep, Kang Asep Dampak, ngintun lauk. Alhamdulillah. Pak Asep Halim, eta Kang Risman, MC ngadu domba aya di dieu. Kang Baran, Mantri Baran. Raden Insinyur Acai. Aduh, anu sok nungtun doma Bapak Hoan. Bapak Hoan muni cakah cikih ka itu ka dieu. Dibelaan hujan, dibelaan kumaha, ngiring ngarojong, ngiring ngadoakeun ieu ka angkatan udara. Bapak Hoan di Sumbersari nuhun kana kasayanana muga-muga we eta kasayan teh jadi ibadah. Amin. Cing digentos rahmat pitulung Allah. Jang oge ieu ti akang salaku penggemar domba ngahaturkeun nuhun ka Bapak dan Lanud wireh akang teh dibere lahan pikeun ngadu domba didinya tah minggu oge pansok didinya. Alhamdulillah da resep teh ngadu domba teu cara baheula. Baheula mah ngadu domba teh nepi ka paeh geuning daroraka we jelema teh mah. Ayeuna mah diarahkeun pan. Dinilai aya juri aya wasit. Jedak daligdeug domba rontok ku wasit tong ditulikeun. Teu urus heula. Tina meuli 3 juta dewek bawa ka lapang mundur alus. Reng-reng HD. Apan geus ti lapang teh ditungtun aya nu nawar 10 juta mah teh. Ningkatkeun harga apan? Eueuh unsur judi. Dalam mun aya judi mah dewek oge ditunda we harita keneh oge meureun. Ningkatkeun kualitas domba. Kitu tah. Pan bapak-bapak tani jadi getol ayeuna mah ngukut domba. Nernakeun domba, tuluy ayeuna dewek ngukut domba teh pan barudak anu ngalalangur teh bisa ngarit. Bebersih di kandang. Nya tur di lapang teh namahan baya. Kitu. Yang ayeuna mah pan 15 jetrak urus ai jag-jag keneh mah domba 5 jetrak deui 20 tah dipeunteunna teh antarana nu mundurna hade keberanian reng-reng kitu aya aturan domba ning mundurna teh dang tingkung dengtung dang tingkung tingkung dang tingkung can nepi kana galar mah can eureun ning kung dang tingkung geus nepi kana galar teh joblenyang lompat keluar. Tah eta mah domba penciteun nu kitu mah. Aya tetenya la ilaha illallah. Dewek boga domba teh loba eta karakter domba hiji-hijina beda. Di dieu tanda-tanda keagungan teh beuki nemrak deuleu. Domba sakitu lobana daun sarua tandukna teh. Kitu la ilaha illallah. Keagungan Allah nepi ka kitu. Rupa-rupa teteh karakter domba teh aya nu babadug di kandang datang ka pakalangan elehan. Aya nu babadug agresif gitu, boh keur dicangcang. Di lapangna hade aya nu kitu aya nu babadug di kandang datang ka lapang lain mundur maju kana domba teh mun nepi ka sabeuleun domba kitu teh menang meuli 3 juta teh teh ditawar ku Haji Apo 200.000 aduh ampun. Kitu cada wala euy.
loba pikasih rieuh ya. Aya aturan 3 jetrak do mate alus panu bobotona teh jong ngareng keneke gitu teh jaho do mama paeh gitu. Aduh ampun rupa-rupa aing mah loba pikasieun loba pengalaman marukana teh nya kitu da wala euy silaturahimna luar biasa nuhun ieu ka Bapak Bupati kasadayana we anu parantos ngarojong kana ayana lancarna ieu hiburan di Nararaga hari ulang tahun Angkatan Udara anu ka-60 nya di sana pihak kalayan urang sakantenan kene urang salaku umat muslim dina wengi ieu di Nararaga milangkala atanapi ulang tahun dan Lanud Husein anu ka-60 ieu urang sakantenankeun da puguh urang teh urang kaum muslim mayoritas etang-etang dina wengi ieu teh nyaeta mieling lahirna junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aduh cahaya ilahi teh anu nerangkeun ka urang mawa rahmat jeung pitulung nepi ka urang ayeuna kacepretan ku rahmatna anu disebarkeun ku anjeunna pan ieu teh wayana rahmat anjeunna urang bisa riung mumpulung kieu teh wayana pitulung anjeunna nu matak teh oge syukurkeun abeh teu ajab wae nu datang ka dunya je jadi denge-denge teh atuh da ieu mah ajab jeung ajab banjir mah longsor mah gempa bumi angin tipung baliung lain tipung atuh puting nah ada aing hayang tipung gitu. Bapak Haji Dani pokokna mah grup Panawa we sadayananya Pak Haji Wahyu nya nuhun ka sadayana ieu bisa riung mungpulung dina wengi ieu ya hatingal para satria angkatan udara regreg malihan akang teh teh kasumpingan tamu ti Perancis bari akang teh ka Bapak dan Lanud oge ka para satria dan Lanud sadayana angkatan udara sadayana bade amit sun bade ka Inggris kaping 25 Mei mios teh 40 dinten di ditu numutkeun sekretaris nu aya di ditu sekretaris AMC Asian Music Circuit paran aya 18 panggung di Manchester United 4 panggung ti Belanda aya nu menta deui meureun ti Inggris teh ka Belanda heula sakedeung da deukeut tak kitu di Liverpool lalajo main bola teh di ditu kita teh da ya panayagan aing di ditu si Owen di dia masih Ewon di tengaranna teh si Berkam panayagan dewek teh mun dieu mah teh cacing si Berkam teh si Ari alah itu tadawala euy dengan adanya ulang tahun Angkatan Udara ini kita tingkatkan kesemangatan tingkatkan dedikasi dan loyalitas tingkatkan kemanunggalan kita bersama paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan nya hayu lah teu naon da puguh sakumaha pamunut Bapak dan Lanud cenah ulah dugi ka enjing-enjing cenah ngawayang teh da puguh enjing bade tugas sadayana hari kerja kitu tah saking dugi ka jam sabaraha oke cenah ka jam 1 makanya kitu nya mangga cing teh kumaha pamunut teh abdi mah kumaha artos
aduh ampun gitu tah malihan atuh da enjing teh bade kasumpingan tamu ti 42 negara ka bumi akang itu Giri Harja di UNESCO nya di kedutaan besar UNESCO nu aya di urang oge mahasiswa luar negeri bade ngalongok padepokan nya disuguhan naon bandrek jeung bajigurnya daek heug teu kajeun sepan cawe aneh-aneh we peuyeun putri nong-nong ieu urang Perancis tos miheulaan ieu sumping sumping ka dia pucak nya dolah sileung mah dulur kanya teh dulur ti mana sarua cucungikna ge monyong jeung sia oh beda sarwa kumaha mun ngartieun moal pangdarekin kitu oge dia mungkin teh ka keseri kieu keprok dia omongkeun teh kala kaseuri baru kana ngabodor mun teh elah cenah hiburan aya nyong ah pogo we urang teh pakaulan boga pahlawan ayeuna angkatan udara Raden Gatot Kaca matak dekna di lemur tara loba kasusah karena mikiran kesusah komo ari eueuhna beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon naon eta teh kesalahan adan aing salah kumaha heuh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun jauh cetrek kana pangeras suara aing teh dareuwas kaburitan jauh adan we Allahu akbar Allahu akbar ai ret kana jam ding-ding karek 4:30 atuh puguh nu ngabuburit teh buka kabeh geura pek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk aing teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok aduh ampun aing alah homo zaman Asep Show mangeuning di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 5:30 teh deungeuna aya kolak keur teh sacangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam 6 ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jokerlek waing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing harita percaya kenapa somat ceuk percaya ya sama kuat heuh da atuh da urang teh geus kolot tereh pae heuh sapanjang dina seni teh lamun diitung-itung moh ditimang-timang loba keneh dosa puguh we kan kitu ceuk aing oge matak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik oh da anu bakal kasawarga mah dalang lalawara teh sia nyarita teh
nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat tak bakal ka swarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat goblok aing katipu ya ada jadi ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa capi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna mah si lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sak ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalajo film goblok kumaha dideuleuna sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong heeh caritana ti kampung teh hoda di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan teh nu karingka nih jalan satapak aya laguna geuning ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan aya awak rancucut teu paduli ka jeunteung euy nu penting mah hasil nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakindak geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang ya kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulah ditu teh tangka kalapa mempansok gitu tah melengkung pan aya nu beuntak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah